Sareng saha ieu? Ya, Mang Ente. Aduh alhamdulillah ieu panen kangkung Alhamdulillah. jenisna Pak benih Haji. naon ieu? Bini sepripi. Aduh hebat seperti sabara bata ieu melakna. Ngacak gede ngomong 200. Aduh 200 bata saya pisan ieu kangkungna meni Alhamdulillah, Pak kabita Haji. mohon. Upami ku pare dodongan sabaraha tah hasilna tinggal 200 bata. Pare Pak Haji tinggal 100 bata teh kudu menang 2 kintal garing. Mohon. Upami ku kangkung perbandinganna kumaha tah? Tah alhamdulillah ku kangkung mah. Nya lah Mohon. sekitar pemain dipasarkeun ka pare mah genep kintalin mah 100 bata. Wah benernya mending kena ke Garing, kangkung kenying. bener badan nurutan abg atuh ari kitu mah carana Alhamdulillah, Pak mohon. Haji. Mohon atuh turunkeun wariskeun ilmuna ya dunungan ya yang diajar ya. Keun ke wang wariskeun ka Pak Haji. Mohon pan ayeuna teh generasi muda teh teu aya nu terjun kana pertanian teh milarian tukang macul ge sesah ayeuna teh aduh jati tos kasih ku Jonti ya teh dunungan. Laras, Pak Mohon Haji. ukur urang deui urang di nu karolotnya. Gitu Pak Haji. Mohon tapi da abi ge geus kolot ge tapi da ari usian mah rarasaan mana mah ge 17 tahun ieu teh. Tapi da pas itu seueurnya. Ohon. Da denungan ge jigana mah 10 tahun ieu teh. Iya, tas umuran oge nu penting mah berjiwa muda. Nah, gitu Pak Haji lah. Mohon lah. Tos sabaraha tahun ieu dunungan menggeluti dunia perkangkungan. Alah, di perkampungan mah nyatos lami teh Pak Haji. Mohon. Tos di payun kantos dilireun di padan heula. Mohon. Alhamdulillah ini di kangkungan deui Pak Haji. Mohon. Coba seger kapoyananya dunungannya ya teh aduh bener asa merdeka ada di sawah teh bener. Segera. Surgana Bapak Tani teh ada di dieu. Di sarang mah Pak Haji tuang ge sareng daging ge raos. Mohon aduh mohon Benten deui sama tah bumi. kitu sugan we generasi muda kabariteun nya dunungannya. Gitu alhamdulillah Pak Haji. Iya kangkungna diiangkeun ka mana ieu? Ka supermarket ka mana? Aya we ka Pasar Wado Pak Haji. Oh alhamdulillah ka Pasar Wado sapasar di drop pangitu nya. Waduh. Bener parantos sukses ya. Ibu pasar Ibu Ite di Nuhun. di charter. Sabeungkeutna sabaraha tah ngalebetan ka pasar muhun? 1.500 sabeungkeut. Muhun tuh recehnya tapi digunukeun mah jantan karungan atasna teh nya. Aduh alhamdulillah. Bade ngalah sakedik ayeuna mah. Muhun sabaraha sakedik teh tah? Ngan 400 beungkeut. Aduh 400 beungkeut mah sana sakedik atuh seueur eta mah. Tami ieu wae ieu mah tami kesal. Muhun mun mawi eta abdi teh hoyong guguru ka dunungan teh. Hoyong belajar gitu tah. Nya sakitu atuh ti abdi nya dilajeng. Mohon assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sip.